Wilujeng enjing sadayana balik deui dina video kuring nalkeun nami abdi Jenny Septri Andari tina 12 IPS 5 Sakola SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Di dieu kuring hayang bagikeun cara ngadamel rujak buah kanggo ngalengkepeun ujian praktek basa Sunda. Samemehna rujak buah teh mangrupikeun salad anu didamel tina buah seger kalayan sambel anu amis sareng lada. Beuh, teu tiasa ngabayangkeun rasa segerna rujak kan? Yuk hayu urang lanjut bae jeung praktekeun. Di dieu kuring parantos nyiapkeun 4 buah nyaeta mangga, gedong, danas, jeung jambu. Sareng di dieu aya bahan sambel rujakna anu aya 5 cengek, 2 gula berem, 3 sendok sukup ka anu parantos dicincang alus, 5 gram garasi, setengah uyah, jeung 3 sendok cai. Langkah kahiji siapkeun ulekana. Saterusna rendos cengek, gula berem, sareng tarasi, dugi kacampur rata. Upami atas kacampur sadayana, tambiheun suhu, bere saeutik uyah, sareng cai. Aduk dugi karata. Candak sambelna ingkan dina mangkok,
Hidangkeun sareng buahna tos dipotong. Hatur nuhun sadayana pikeun ningali video kuring jeung sareng tong hilap dicobanya.